Ari budak kamararana deui. Kepala yang kai mata dulu sugan aya si Santi. Ay kemana di simet ya ari keur teu butuh. Aya ari keur butuh aweung. Lamun simet aweuh kangkung poe nu diparapkeun. Padahal mah teh kuru. Terus bayu kenal itu hancur kan. Kadang bangkok. Aing takut lah. Parep manuk aing. Kok manuk parepna kangkung? Pujingan mah di tadi neangan simut na teu katimu-katimu. Ning aweus simut, kangkung bae kun diparepkeun. Ari kitu mah menit tumis ay. Meunang sapiring mangseg-mangseg ka beuteung. Heuh jing nya, ari kitu mah orang mulung nu loba. Siap-siap. Jeung manuk aing meunang, jeung aing ge meunang. Saya mulungan di nu loba. Alhamdulillah batang aing diseubeul. Cilek bae. Uguan kenalan barudak. Sahaji eta si Sakti jeung si Fatia. Dia itu barudak. San ka dieu. Jangan ku Sianti. Sianti nya saji. Ari dadarnya kebelah macing. Pugu kami sebagai. Nu bener sih. Yang itu masih pirajing. Ulah aing pira ari kitu saha. Emangna dadarnya geus dagangan naon kitu? Dagangan gorengan. Paraat morok tenggaling saing, aing labuh teh ditolongan. Dija deh semenang lobacan lamun loba jeung aing ge ja. Loba ka aing ieu mah jeung aing bala jeung dia sampun. Loh kitu juga.